Aduh, Mak Asur, jaga total kabeh. Kagagalan total kumaha. Iya, melak cengek sakilobana tuh. Wanu amis lah ada kabeh. Hah? Den, hari kamari pemilu ini saha? Ayo Mak Asur. Nya ari Aden mana pernah nyonton Dewan 2018, nya kudu nyonton anu bener. Milih anu pimpin teh nyoblos anu bijaksana, jujur, adil, pinter. Ari Mak Asur milih anu mana? Ah, hari kuring mah milih anu ngongkosan we. Ih, Mak Asur, kurang teh kudu lillahi ta'ala. Bisi diperhitungkan di akhirat muke. Manggakeun milih kualat yang bener. Kudu lillahi ta'ala. Emang dibere ongkos sabaraha? 1 juta? Cing minta kuring sabaraha? Hah? Kenaon Aden ulang-ulang we. Asur, Aden teh keur mikiran negara ieu teh. Marketing di pikiran kawas presiden. Yang kudu dipikiran negara ayeuna keur kacau. Sembako naik, beas, minyak, 1000, enok, kabeh naik. Kuring yang netas naik dan jadi pikiran malahan yang ayeuna mulai sampo tah. Hah? Mak Asur, keur naon eta? Ah, kieu Eden keur kurang koren tambah gawe. Oh, Ari Aden rek ka mana? Aden mah biasa ek meuli taneuh. Atuh kabeneran. Kumaha kitu kabeneran? Kuring rek ka jual tanah. Oh, kira dapat ya. Si Aden tadi lagi. Tah, Den, sertifikatna mah geus aya. Aden mah dijual murah. Oh nya atuh, kudu murah ka Aden mah matak Aden ek meuli 20.000 ya. Hah? Pemirsa sadayana tepang deui sareng Pipi Cemerlang. Tong hilap di like, komen, subscribe, oge di share. Supados teu hilap kana judulna tiap dinten di lonceng wae. Diklik wae loncengna supados ting tong ting tong ting tong. Kenaon Aden ulang-ulang wae. Mangutun mah. Mang Kasur. Oke, udah nih. Cara rasana teh utun. Oke.